pamijing kasadayana, pamirsa patapang deui sareng sim kuring Santi Amelia Putri. Sim kuring Mila Wijaya. Dina acara Kumantri Kuliner Wisata Februari, dina dinten Minggu 5 Februari 2023, di Tabu 10 waktu Indonesia Barat. Bade ngebahas ngenaan wisata kuliner nu aya di daerah Kertajaya, Blok Cogekan RT 10 RW 3. Salah sahijina nyaeta Seblak Sahde. Pemirsa, sim kuring tos aya di lokasi Seblak Sahde. Pernahna di Jalan Cogekan RT 10 RW 3. Kanggo informasi salengkapna hayu tetekeun abdi. Menu anu disuguhkeun nyaeta aya seblak baso, seblak pingping, seblak siput, seblak janjang jeung sajabana. Rupa-rupa toppingna nyaeta aya makaroni, kerupuk pangsit, cilok, bakso ikan. Di dieu oge teu nganca ukur seblak hungkul, nyaeta aya es buah, es sirup, es teh jus jeung sajabana. Harga seblakna rupa-rupa, aya anu 10.000, aya oge anu 15.000. Di dieu oge bisa ngatur tingkat kepedasanana. Tiasa ekstra pedas atanapi original. Kaayaan tempat ieu cocok jeung barudak ngora, tapi kangge ibu-ibu oge tiasa ka tempat seblak ieu. Jaba di dieu teh tiasa delivery order kanggo anu males kaluar ti bumi atawa mager. Pamirsa mun sakitu warta anu tiasa disanggakeun ku sim kuring. Mahaturkeun nuhun kana pihartosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.